Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kuda Channel gitu ya. Nah, kali ini saya lagi berada di Bendungan Leuwi Keris, lagi ke ngarit tuh nganter si Ompong ngajemput Cukut gitu nya, dijemput Cukut tuh. Oh, persiapan. Ayo nanti si Citandu ieu teh Bendungan Leuwi Keris tah ieu jang terowonganna gitu ya. Bari nyieun video ka handap teh si Ompong tuh keur manggul. Ya. Kakara menang tilu bungkit opat bungkit. Oh, siapkan di akutan kurang. Tuh, si Ompong ya gebet. Aduh. Ampun jauh lah. Kali ini hah? Oh, adi selip teh naik. Ai mana teh bisa gituan nyot-nyotan. Anu si ladut. Geus bawa na motor buat kami di. Oh. Nges tapi ngarit naman can? Oh. Nges tapi ngarit nama tinggal mawaan ka ditu na motor tuh Bendungan Leuwi Keris. Oh, ieu si tanduin ayo. Oh. Itu bubu saha, Mang? Oh, mantap si tanduy. Bari ngabuburit. Oh, ieu Bendungan Leuwi Keris tuh. Oh, mantap dah. Wah. Eka di tua. Dua eka di tua siwa tuh. Mantap. Di Bendungan Leuwi Keris. Ini lebih bisa naik ka dia si Ompong. Dawa jalan ya kali itu Pongnya. Oh, Mang Ompong kuat tuh. Oh, tanjakan aja. Mulai kereta kereta. Lu nggak, Pong? Oh, naik. Coba, coba. Oh, sip. Tinggal bagian mawaan orang nampak tercing lawan yang salah video yo. Mana paralon? Hah? Mana? Paralon mana? Oh, Bendungan Leuwi Keris Pak. Si Ompong ngarit nama make motor gitu nyata. Terus luas. Oh. Tuh Bendungan Leuwi Keris tuh benteng Takeshi tuh. Wah, lega. Keur libur nanti. Jadi enak keur ngarit ka dia mau mobil ngebul gitu nya. Jadi ngarit ka dia ka Bendungan Leuwi Keris ngarit aja. Tuh, Cukut rea. Oh. Kemana we ka ditu? Ka ditu. Oh, paralon rek cenah. Enak pada ngabuburit nu tadina lapar jadi teu lapar. Anjir, mantap tuh. Suasana endahna alam kieu aduh dinikmati baheula mah euy kebon anu mah kalian tuh. Yang Bendungan Leuwi Keris cenah. Ting tahun mana ya Bendungan Leuwi Keris jadi nanya. Di ditu cai, kemana kuring rek mulang asik nyanyi. Nah, di kali ini teh saya lagi di Bendungan tuh balik nya pokoknya mah urang teh keur di Bendungan ini tanya jang manraneh tong poho di like di komen subscribe. Soalnya vlog urang mah sok aneh-aneh wae kamana daek sagalageun di-vlogkeun anu kaharti jeung eueuh batur mah era mun aya batur mah nge-vlog kieu da soalna subscribe-na can loba lamun subscribe-na geus loba mah aing moal era da nge-vlog kieu ngomong sorangan teh. Mantakna sok yang kabarudak kamaranehnya tong post sharekeun kabaran maneh ame aing teh erak nya nge-vlog kali itu ka dieu teh nya ame aing pede gitu nya. Jadi sok lah sing loba subscribe da heula. Lamun loba subscribe-na sagalageun di vlog urang arek nu reuneuh nu kumbageun di vlog ek janda arek ibu-ibu ek nini arek ka tetangga arek ka musuh arek mah di vlogkeun ku urang nya. Mantakna buat teman-teman tong poho lah like komen jeung subscribe-na kitu nya sangat penting bagi saya gitu ya. Wah, si Ompong leumpang jauh pisan nya mun bisa mau motorna tuh. Oh. Mau Cukut tinggal orang manggulan Cukut. Semangat gitu ya. Pemuda teh jadi kudu jadi pemuda mah tong lebay gitu ya, semangat gitu ya, semangat 45 itu anjir. Lah keur ngadengeula lucu ingin teh keur puasa gitu, tapi ulah jadikan halangan keur puasa. Ini Bendungan Leuwi Keris guys tuh. Tuh, katongoh tuh.
lajang bisa rek ulin mah sok mampir ke rumah Aji kayak diajakan ku Aji nya amang kahareupeun bumi Aji teh aya ieu bendungan leuwih keris. Aduh, gagal fokus ya, can si benget-benget acan. Arek mandi tapi ieu teh peurih beuteung teh curhat ceutik tuh. Tas latihan naon tah? Ilmu kekebalan teu kataekan beuna. Aya wae nya si Aji mah teu tang aing kana bedog keur di soran di roci keur di ieu di talian bedog teh kana beuteung. Terus kana ieu weh geus rek diuk kitu aduh. Teu kontrol kitu nya. Ting keur kumaha mah disisipan ya urang ngabeuteung jadi kana beuteung nya. Pokoknya nama orang ayeuna mah keur di Bendungan Leuwih Keris gitunya jang marane gitunya tong poho delik di komen di subscribe bukan namanya. Jadi orang akan menerapkan sebuah gitunya upload jadi kucing jelasnya menerangkan bahwa di sini itu ada Bendungan Leuwih Keris di daerah Ciamis ya. Di Ciamis, kecamatan di Jengjing gitu ya. Di dusun Cibaregbeg gitu ya. Di desa Ciharalang tuh. Oke ngeplogna badi itu ieu mah bendungan panghareupna naon sih ngaran teh terowongan panghareupna gitu nya. Tuh di ditu Citanuy lamun naik nguseup aing ka Citanuy tadi ditu baheula urang nguseup anu nyeun konten temponya anu keur nguseup di Citanuy. Urang di ditu nya. Aduh, pokona mah ngacaprak teh puguh-puguh wae keun bae lah usah sa ieu di dieu mah tapi era mun tembok ku baturna aduh. Pokona mah buat teman-teman tong po aja di like di komen di subscribe pokona mah eta nya aduh tuh jurang euy ka dieu teh duh palaur aing ngeukeun HP teh gebrus ke teh bahaya. Manuk wah endah tuh. Mantap pokona upload kali ini teh ya. Geus lah karena orang arek mau anjukut lah tuh jukutna tuh. Habis tinggal tekeun kana mobil. Nah segitu aja ya video barang ada jikunya. Nah buat teman-teman jangan lupa aja di like, di komen dan di subscribe ya video Kudel channel gitu ya. Jeung konten oge aya YouTube hiji nya tak YouTube channel Ade Ajikuna gitu. Subscribe-nya tong di subscribe eta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.